Wang Siting Dewa bisa di negara Astina Bakawaluya, tapi di alun-alun Astina teh kudu melak kakayon Puragajati anu jadi di Ileuweung ti Brasara. Tak gitu, tak kebenaran sugan manehnya ho. Pasti urang dia mah apa? Urang dia mah meureun geus manukna, apaan teu kakayon Puragajati? Santeuna Kumaha? Abdi bade ka dieu teh ngaliwat heula ka Cicukup. Cimahi gitu lain Cicukup. Nah, ieu jelema abong buta. Sumuhun. Anu penting mah hirup ulah menuruti kebo. Naon menuruti kebo? Ulah tuturut munding. Ulah di bahasa Indonesiakeun tah mah. Paribasa. Paribasa. Gitu. Ai maksad mah kieu sepuh dupi salira teh. Na teu apa ka dieu? Anu sering dina TV. Tah, minang tah dina TV tah. Can dina koran. Di TPI Burukan teh. bintangna ieu tah nu sok berita di TPI teh ieu. Burukan teh wapoe piraku teh Hah? apa? Anu sok ngepung hantu, pemburu hantu teh pan ieu tah. Eta burukan teh. Marukana Resi Drona, Resi Kombayana, rektor ti Universitas Jajar Sokalima. Guru besar ongkoh. Murid-murid pabalatak bari jeung menjelma kabeh. Ta ieu jelemana para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngasya budak era deungeun-deungeun mika deudeuh bang. Marukana Rarasaan mah geus murid kasok. mang teh raja kabeh. Raja Amarta, Raja Astina jeung Raja Namrud. Marukana Sar Raja Singa. Wang Siting Dewa bisa di negara Astina Bakawaluya, tapi di alun-alun Astina teh kudu melak kakayon Puragajati anu jadi di Ileuweung ti Brasara. Tak gitu, tak kebenaran sugan manehnya ho. Pasti urang dia mah apa? Urang dia mah meureun geus manukna, apaan teu kakayon Puragajati? Santeuna Kumaha? Atunya ari sepuh. Asa henteu relevan ieu teh jeung pamaksadan. Naha? asa jararau. Asa jararau ongko hayang boga nagara subur makmur gemah ripah loji nawi aman santosa kerta laharja ai leuweung dibukbak. Leuweung digasab. Ai gunung nepi ka gunul pasir bulistir. Asa tonya iya. Tatangkalan dituaran cing. Tatangkalan dituaran. Ya, silaturahim jeung pada urang teh hiji silaturahim jeung Allah jeung holikna. Dua silaturahim jeung papada urang. Dina papada urang teh silaturahim jeung saluhureun jeung sasama jeung sahanapeun. Silaturahim jeung saluhureun atuh pentaeun jeung tanyakeun. Boh saluhureun ilmuna, boh dunyana, boh umurna. Atuh cenah silaturahim jeung sasama keur batur pakumaha, keur batur saling wasiatan. Tuh. Abeh teu rugi tingali dina surat Wal Asri. Nah mawa Quran ieu jelema teh. Borokan silaturahim. Demi wanci bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar. Buta dakwah ini namanya. Wah, borokan. Teuing. Buta di mana ya? Duka upami buta tayan mah teuing. Bayo mah buta Tuh. asli. Atuh cenah ayeuna silaturahim jeung sahanapeun keur titaheun jeung bereun. Da batur pakumaha teh jeung Tuluy silaturahim jeung sasatoan. Cing cenah wawuh sasatoan teh jeung jelema boh manuk, boh itu, boh ieu. Sinawano. Cenah wanoh supaya keseimbangan alam. Sebab lamun loba orai kobra atawa orai bedu di sawah itu jangan diganggu nanti berit
Itu tikus akan lari dia. Akan dimakan dan lari. Burung hantu tekan makanannya itu tikus. Jadi akan sieun nantinya. Itu Akan sieun. kalau burung pipit berak di sawah dimakan sama tikus, umur tikus hanya 1 minggu. Tidak akan panjang. Itu keseimbangan alam. Tapi kok kenapa dirusak? Saya kagak ngerti nih. Mohon dengan hormat. Mohon diperhatikan Kan kamu pemuka agama, Residrona, Pandita Dorna, Wiku Dorna, muka pasantren di Jajar Sokalima, muridnya banyak. Orang terkemuka kan. Nanti akan abus kena paribasa. Coba nepi ka campur aduk ieu basa. Wah, Yohan. Maka jeung akan abus. Paribasa naon? Guru kencing berdiri, murid kencing manis, kencing berlari. Oh, eta. Tapi aiko kitu nama iya. Sehingga tutong sok bawakeun amalah. Nah, meni. Ai kitu deh kumaha urang maksud teh teh. Sumuhun. Tah ku hal sakitu muga-muga luntur kolbu jemar mana teu hade upami ngaruksak leuweung. Gitu. Jangan sekali-kali deui. Montong mapatahan aing kudu narima papatah ti buta. Ieu panuhun upami salira ngadangu dina hadis anu pihartieunana ulah dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditingali jelemana. Ulah ditinggali jalemana. Sabab lamun ditingali jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan ngomongna bener moal ditarima da ngewa. Ngewa ka jalemana. Ayeuna kapiheulaan ku resep sanajan ngomongna salah da resep. Digugu eta teh. Ai kitu cinakna naon? Sumuhun eta tatangkalan ulah diruksak cing nyaah anjeun ka alam. Kalingkungan ka alam. Kalingkungan silaturahim jeung tatangkalan, silaturahim jeung sato. Kaula nguping wartos baheula aya hiji raja nabi ongkoh Nabi Sulaiman. Doh eta nabi mo. Dia ngenali suara-suara hewan. Suara-suara burung. Suara burung. Kenal dia, tahu dia bahasa burung. Bahasa sato. Betul. Ada aing mah henteu da lain nabi. Sumuhun apan eta teh riwayat-riwayat nabi itu merupakan komitmen moral buat kita. Tuh, gitu. Tuh. Picontohan Apakah kita tidak kenal kenal kepada kambing? Kalau kambing sudah sore, mbe, kan kita kenal itu minta makan. Kan tahu? Tanda lapar. Bukan komunikasi bicaranya, tapi rasanya lihat. Perhatikan. Goblok. Aswatama, golon. Tewak. Ngaganggu wae. Jadi hambatan ya makhluk. Kurang ajar. Ayo, amadek kebejaan anak buah nu sabareh deui. Hei. Buta. Ulan. Abong buta sia. Ulah gitu, Den. Buta ge rupa-rupa atuh. Da ai buta ge rupa-rupa aya buta baheula, buta ayeuna. Buta baheula. Ari buta baheula mah ayana di leuweung kahakananana daging atah. Ari buta ayeuna mah di kota lolobana. Siap di kota Jenggaraya. Ungah mersi kahakananana duit rakyat. Eta ge buta. Itu ge sama buta. Gitu. Kurang ngajar. Nah, kalau saya kurang ajar, silahkan ajar dulu. Sampai di mana? Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapakulanang kuelanang. Aji mulati tegah aja. Pada